Sampurasun wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muhammadu lagu dipayun mangga urang sampun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lirehna urang sadayana dina dinten ayeuna tos biasa ngeuleung tulung pamprok Jonghok dina raraga sakumaha biasa penting di dusun Samoja khususna atau mangga di desa Malaka diayakeun hajat buyut. Sholawat mewah salam mugia dicurahkan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, tuluy ka urang sadayana selaku pemeluk ajaran mantena dugi kiamat akhir. Bapak Olot anu Pratus Gede hormat, Bapak RW 4 sareng RW 5, Bapak BPD anu alhamdulillah painten biasa hadir sok sanaos teu acan resmi painten teras anggota BPD anu lama Muhammad Musim Turing, Bapak RT sadayana, tokoh masyarakat, ibu-ibu sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalawargi sadayana urang dina dinten ayeuna ku kodrat irodat mantena urang sadayana tiasa riung pulung pamprok Jonghok dina raraga hajat buyut ieu sateacan acara anu pokok panten pribados selaku membawa acara dina banget ayeuna aya sababaraha rungkeuan acara anu bade digelar dina dinten ayeuna anu kahiji pembukaan
anu kedua kedalisan di sesepuh kuncen Mbah Tanu Paraya teras diteraskan karena sambutan atas nami sepuh urang sadayana atanapi sambutan ti Bapak Olot anu ka tiluna painten hadorohan teras doa sareng tutup mangga aya acara urang kawitan kurang sadayana mudah-mudahan acara dina danget ayeuna mudah-mudahan aya dinu kalancaran atanapi aya dinu tanggayun Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang buka ya acara ku ausan basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Diteraskan anu acara kedua nyata kedalisan atas nami sesepuh enten kuncen Mbah Tanu Paraya bukituna waktos sinar tempat di Sumangakeun. Kemudian keuangan semana selaku umat anu taat bertutur kaya ajaran Nabi. Kersana Bapak Kuncen anu kusun terhormat, kersana para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama anu kusun terhormat, kersana ring-ringan pemerintahan Dusun Samoja dikawit Bapak RT, Bapak RW, oke di dua lembaga BPD APN anu kuring dihormat terakhir merentang kun bersadiana warga-warga Dusun Samoja anu sami hadir di tempat anu sami hormatan simkuring sakedik simkuring anu kahiji panginten sajana aturkeun pisan kanu partisipasina di sadayana warga masyarakat Dusun Samoja anu parantos nyumbangkeun tanagi amutan dugikeun ka hartana painten sehingga acara hajat buyut ieu tiasa terlaksana kalawan sukses sok sanaos paninten dina serba keterbatasan namun insyaallah tengirangan karena maksud sareng tujuan diayakeun aya hajat. Anu kaduana painten simkuring dari punten wirehna painten pelaksanaan hajat buyut dugi ka ayeuna painten teu acan tiasa ditetepkeun agendana hapunten kasuhun mudah-mudahan tahun payun painten urang rencanakeun tapi urang pahitkeun waktuna ti anggana keneh supados urang sadayana teu bariekeun atawa teu urang anu parantos ngantungkeun oge sepuh-sepuh urang sadayana anu parantos muli ke Jati Malangkasa mudah-mudahan aranjeunna ditampi iman Islamna dihapunten segala dosa perdosaanana sareng ditempatkeun di tempat anu layak monggo mantana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka urang sadayana salaku putra-putuna mudah-mudahan sajeroning ngambah kahirupan teh sing dipaparinan kakiatan sang katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala sing diparekeun rezekina dijauhkeun balaina mutani sing saetanina nu dagang sing payu dagangna oge murangkalih urang anu nuju dalam proses pendidikan mudah-mudahan lancar tina sagala rupi pendidikanana oge di ijabah sagala rupi cita-citana rupina disimkuring moal seueur mau dipisahur sakitu nu kapiatur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sabadana urang manjarkeun puji sinareng syukur Allah Subhanahu wa taala
Tehilak salawat wassalam mugia tetap dikocorkeun, dikucurkeun, dilelerkeun ka junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabat-sahabatna, para pengikut-pengikutna, dugi ka urang salaku umatna. Sampurasun. Sampurasun. Hatur nuhun panginten ka reng-rengan panitia anu parantos keresa nampi kareng-rengan di pemerintahan desa, hormatun singkuring Bapak Ketua BPD, Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, ibu-ibu, margi hadirin anu hadir di kesempatan ieu sesepuh sadayana, wabil khusus kanggo Bapak Kuncen anu selaku tuan rumah di rombongan seni anu alhamdulillah bade sehat, hapunten tetiatan tiasa ngalongok deui, alhamdulillah ayeuna tos nyepeng kenang deui mangis teu hariwan. Di dieu panginten anu kahiji kanggo mimpin ieu hadorohan disumangakeun ka Bapak RW 05 panginten. Aku kituna waktos dinarang tempat disumangakeun. Bangga ka Bapak RW video wae sauran teh amai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Langkung tipayun mangga urang sami-sami lanjutkan puji kali syukur Allah subhanahu wa ta'ala wirahing qudrat sareng irodat mantena urang tasa kampal ngariung dihablah mubarakah di imbah buyut tanu silaturahim urang ngadua ka Allah, mudah-mudahan para karuhun urang sadaya menang syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwah salam salamina dilimpahkan ke habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabi'ina tudugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya singkat sehat wal afiat keng misfat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kadus, Ibu Bapak sadaya, tokoh agama, tokoh lama mangga urang sami-sami ngahadiahan antara ti hadarah ka para nabi, ka para wali, ka para rasul, ka para karuhun urang sadaya. Mangga ieu hadarahan atapi doa urang kawitan ku awasan istighfar sasarangan banget. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzina ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata wa salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram.
A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Illa hadaniya wal ijaja wal qarma bis syafaati rasulillah al ila hadrati nabi Mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa awadihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.